Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 5 Agustus dina ayat anu neraskeun hanca kamari nyaeta ayat ka-30 surat Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika seperti kitu pisan arsalnaka geus ngutus kami ka anjeun Muhammad fi ummatin dina hiji umat qad kholat anu sanyana kholat geus seueur umat-umat min qabliha samemehna ha eta perkara umamun pirang-pirang umat. Jadi sateu acan Kangjeng Rasul ge seueur nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad Adam sehingga Kangjeng Nabi Idris, Nabi Soleh teras juga Kangjeng Nabi Muhammad nabi seueur malahan nu teu dikanyahokeun ge ribuan nabi. Tapi teu aya deui nabi anu terakhir nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad. Upami aya nabi saatos Nabi Muhammad eta nabi na disebatna nabi palsu. Bahkan umat sadayana oge nu aya di dunia ieu kedah tumut patuh ka Kangjeng Nabi Muhammad. Margi eta nabi terakhir tos wewenangna dilimpahkeun sadayana nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad. Saterasna supaya kumaha litatlu supaya macakeun alaihim ka jalma-jalma alladzi anu auhayna geus diwahyukeun atawa ngawahyukeun kami ilaika ta eta supaya dibacakeun ka umat-umat tina naon nu tos diwahyukeun ilaika ka anjeun. Wahum bari itu jalma-jalma yakfuruna kalalapir ingkar birrahmani ka pangeran Allah anu Maha Rahman anu Maha Asih. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad huwa ari itu huwa Allah Rabbi eta teh pangeran kuring pangeran abdi. La ilaha teu aya deui anu wajib disembah diibadahan illa huwa kajaba Allah. Alaihi ka Allah hungkul tawakkaltu abdi tawakal wa ilaihi jeung ka Allah hungkul matab tempat tobat atawa tempat pangbalikan sadaya makhluk nu aya di dunia jeung di alam-alam sejenna. Saterasna walau ana jeung lamun teh mah aya naon Qur'anan bacaan Qur'anan suyirat anu bisa bihi ku eta bacaan jibalu ngageserkeun naon suyirat teh ngageserkeun bihi ku eta bacaan jibalu gunung tah Quran anu tiasa ngageserkeun gunung lamun teh mah dibacakeun ka gunung. Au qatiat atawa anu bisa meulah bihi ku eta bacaan ardo kana beulahna muka bumi tah eta Al-Qur'an anu bakal bisa ngabeulahkeun bumi lamun ditujukeun bacaanna ka dinya. Au kalima atawa ucapan kalimah bihi ku eta bacaan al mauta kanu maut tapi kanu maut oge tiasa nguping kana bacaan Quran tiasa dugi pahala namun ditujukeun kanu maut. Jadi upami urang maca Quran ditujukeun kanu maut dugi pahalana tah ieu dasar hukumna. Au kalima bihil mauta atawa ucapan bacaan bihi ku eta bacaan Al-Quran al-mauta dugi kanu maut pahalana atawa nu maut ge nguping kana bacaanana. Bal tetapina lillahi ari Gusti Allah ngankur Gusti Allah hungkul balillahi bahkan atawa tetapina lillahi pikeun Allah hungkul al amro sadaya urusan jami'an sakabehna kan bagi Allah hungkul sadayana oge nu gaduhna sadayana segala urusan jeung segala perkara. Apalam ya asina anjeun teu apal alladzina amanu ari jalma-jalma anu ariman Allah yasa lamun tama Allah ngersakeun Allahu Gusti Allah
laha dan nasu tangtunan dipaparin hidayah annasa jami'an sadaya jelema sakabehna. Wala yajallu jeung terus-terusan alladzina kafaru jama-jama kafir tusibuhum manehanana kafir ka Allah tusibuhum sehingga ditimbakeun hum ka manehanana bima sonau tina naon perkara nu dipigawena. Qori'atun secara tiba-tiba ieu kaum Hudaybiyah waktos tahun kagenep Hijriyah. Au tahulu atawa ditimpakeun atawa terjadi qoriban deket jeung anjeun eta qori'ah eta terjadi musibah dari him ti tempat tinggal anjeun hatta sehingga ya tidak datang wa'dallahi janji Allah innallaha sanyana ari Gusti Allah la yukhliful mi'ad Allah mah la yukhliful muajalir ingkar mi'ada kana janji Allah nusok ingkar mah jalma-jalma jeung manusia janji Allah mah moal ingkar pasti dongkapna pahala jeung siksa dosa tina amal urang dibales ku Allah janji Allah mah moal ingkar moal sulaya. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dina dinten ieu kalian insyaallah patebang di enjing bari panjang yuswa sararehat sadayana. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.